Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Lampung dibayar dan sami-sami muji syukur Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam dan sami-sami dipanjurkan kepada ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali jamaah sadayana dinaik kesempatan disungkurin ngobrol-ngobrol karena bidaunan kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawun kanjeng Rasul, wa man tahawana bi sholati fi jama'ati rafa'allahu al-barakata min kasbihi wa rizqihi. Sawun Nabi, wa man tahawana bi sholat bi jama'ati sahajal mat ngalalaworakeun kana sholat kalawan berjamaahna. Jadi sholat mami gawe akhir-akhir ge berjamaah kaliwat tahun tidak berjamaah. Tasawur kanjeng Rasul jelema nu sok ngalaworakeun kana sholat jeung berjamaah mangka hiji cenah Allah rafa'allahu ta'ala barakatan min kasbihi wa rizqihi. Ku Allah teh cenah moal diberkahkeun kasab jeung rezekina. Jadi ketika jelema sholat mamigawe ngan berjamaah tara pangih jeung berjamaah. Sholat nanti selalu sorangan. Hari berjamaah tempat nama bisa di masjid, bisa di musola, di imah ge teu naon dari berjamaah. Ngan kace ulah dibiasakeun dari ari lalaki mah. Dalam pada itu panjat Nabi, la sholata rizalal masjid illa fil masjid. Tersampurna sholatna lalaki tatangga masjid illa fil masjid, diterkecualikeun kudu di masjid. Jadi kurang sempurna. Tayyun manaon diobrolkeun teh masalah tahun dina sholat berjamaah. Sabab sok loba jelema dipake dalil bahasa ngeuneunaheun kumaha cenah ibadah urusan aing jeung Gusti Allah. Da aing mah di imam ge salat. Tahun kana berjamaah mangka eta si jalma ku Allah diangkat berkah kasab jeung rezekina. Jadi kasabna teh ngan luput lepet. Cokolot madina usahana teh nete semplek nincak semplak dagang cincau kalah gerah hujan laku dagang lauk tantang halro coba geus moal bener tajalma anu sok tahun kala salat berjamaah hati-hati usahana ku Allah diangkat keberkahanan. Beda
jeung usaha nu berkah. Usaha nu berkah mah usahana ala kadar leuleutikan, tapi eta pangabutuh jelema 10 urang bisa kajupona. Itu teh berkah. Wa rizqihi oge rezekina jelema nu sok tahun kana salat berjamaah, ngagampangkeun kana salat berjamaah, rizki nage ku Allah diangkat ka berkahna. Ari rizki teh naon? Rizki teh nu geus dinikmati ku urang. Rizki urang teh. Rizki teh perkara nu geus dinikmati ku urang. Mun meureun mun sangu tanggung geus liwat kana pahamura rezeki teh. Rezeki, daeng rezeki mah geus sok duit balik deui kadang-kadang. Ngamu haput mobil golok utang. Tah rezeki teh nu geus kanikmati ku urang. Eta rezeki. Takwa Allah teh cenah rezeki teh diangkat ka berkahanana. Model mana obong budak dahar buki, ya. Tapi awak menang kecageran itu berkah gitu. Kadang-kadang jelema dahar buat 5 kali sampai seperti rezeki itu barokah. Kadang-kadang dahar 5 kali sampai seperti tapi eta hang-hangna luar biasa. Tete kurang berkah. Jadi kurang berkah rezeki dan berkah. Boga naon milih dinikmati kumarehna dahar kumarehna jadi rezekina kurang berkah rek ibadah teh ngandedon dan rezeki berkah. Erek sholat boga rek ngamingu ayo orang luar biasa. Itu rezeki kurang berkah pada hati-hati. Dan merasa cager wae cek kurang termasuk mau ibadah teh rezeki nu kurang barokah. Gara-gara naon? Tahun ngagampangkeun kana salat berjamaah. Sok sanajan salat ngan sorangan sah. Tapi lamun ditinggali kurang sholat sorangan anggar mual mampu karena sholat berjamaah. Naon kayak gitu tinggali sholat berjamaah mah saur Kangjeng Nabi sholatul jamaati tufdilu sholat al-fardhi bi khamsi wa ishrina wa fi riwayatin bi syar'i wa ishrina. Mungkulanana sholat berjamaah karena sholat sorangan 25 derajat. Jeung dina riwayat hadis riwayat tu saja mah 27 perbedaanana. Tapi sholat sorangan sok dilakukeun ku barudak hiji oge can kaluhar. Naon make kitu bayangkeun ku urang. Pan sholat tu ditarima teh ku Gusti Allah ketika jelema sholatna khusyuk. Sholat khusyuk teh dimulai ucapkeun Allahu Akbar, tapi kauluk salam teh poho kana nanaon, poho kana di sawah, poho kana nyeri, poho kana sagalana wungkul hapatina hatena inget teh ka Allah. Culina ka ngadengeunana naon make kitu sabab ngadengeunana teh wungkul dibaca ku manehna. Salah jeung bener panon teu dipake nanaon wungkul manteng panon teh ditinggali karena kagungan Allah keur salat. Jika apakah urang bisa model salat model itu? Dimulai takbiratul ihram tapi kauluk salam teu ingat kana nanaon. Boro-boro kudu niat di lepan salat khusyuk sekalipun pandang nancem dina kana awakna moal karasa nyeri teh jelema nu salat khusyuk. Kalau dibandingkan jeung kitu teh jeung nu berjamaah dibandingkan jeung khusyuk itu hiji gitu can karuhan. Ieu deui salat urang. Ieu deui salat urang.
Apakah orang bisa model khusyuk model itu serang-serangan teh? Jawabannya tuh bisa. Naon make gitu? Make klaim tuh bisa. Sama boro-boro bapak-bapak, wih disebut kiai sarua. Boro-boro ku pedang, eta kur tulale leungit buat nagian. Jadi orang mereka mau berusul-usul di mana? Allahu Akbar. Pemikiran beng kemana itu? Kemana ini dengan piududeun? Aduh, pesakan di batang deui. Keur salat inget karek urut. Usul saya contohnya, tinggal usul contohnya. Sayyidina Ali saburna dina sejarah kapanah tapi katanya encong dina tongo. Dek dilaan ku sahabat eta Sayyidina Ali teu kuateun. Laan ku itu, rajam ku itu, kekeleuhan, naon kitu, nahan kajari nancem pada dina tongong. Cek samalih dina sahabat deui wa Ali mah bongohan dina ngalahan, bongohan kumaha. Ke di mana Ali deluk sholat, laan tapana. Deluk Sayyidina Ali sholat, sholat tak khusyuk. Sholat tak beda jeung urang. Sholat tak khusyuk. Cabut tak ke Sayyidina Ali. Nujuna tepanteng. Beres dicabut. Sayyidina Ali beres sholat nanya tak gosan nyabut panah teh. Padahal tadi mah keur meme salat kakanggeun ge gogoakan. Cobaan urang. Kabeneran aya cucu dina suku. Bapatah ka urang, ka anak urang jang di mana-mana abah keur salat nalika sujud pan suku teh katenyo pangnyokelkeun nya ku jarum suku abah. Anu katancep harupat teh ya. Cing kira-kira urang rek nanyakeun ke salat teh geus sakana. Moal naon mah ditu karek dicosing geus dijak ka ijun. Namun gitu urang mah karasa. Naon mah karasa? Salatna can bisa khusyuk. Tapi nu khusyuk kitu teh salat berjamaah 27 derajat. Cek hiji riwayat 25 derajat. Ketika salatna diadukeun jeung nu khusyuk model kitu hiji ge can karuhan. Ayeuna salat urang sorangan bari teu khusyuk atuh mulun salat ikeleunnya. Diakurkeun kana 27 teh kitu lamun diakurkeun jeung teu khusyuk jigana lain 27 deui. Tuh lain hiji deui teuing sabaraha taun. Jadi jauh berbedana berjamaah. Ari berjamaah masih semlok ganjaran pas keur maca Fatihah urang makmum teu khusyuk kabeneran imam khusyuk makmum geus sekian teh dihampura kudus. Namun mah kitu ngahargaan kana salatna imam khusyuk. Kabeneran imam dibalik imam mah malaweung da kudu tahiyat ge nangtung ditata. Ngan makmum salatna khusyuk. Mangka malaweung da imam dihampura. Naon mah kitu ningali ka makmum khusyuk saurang. Kitu berjamaah teh. Siling semlok. Ari teh eueuh hiji oge. Ti imam teh ka makmum, wah kamana meni. Imamna anyong inget ka Cibuni. Aco imam ge. Itu makmumna wah aya ge leuweung hate-hate di sawah. Aya inget ka Agustus malahan mah. Naon jeung ka bingung teh hiburan Agustus, tak ingat ka Agustus. Asa muslim aja Agustus mah kade aya teh hiburan mantang teh manyang. Ger salat teh. Kamana meni eta keur salat? Eta hok salat tong ngaku khusyuk. Tapi ku sama berjamaah sok sadayan kabeh kitu kamana meni. Ye ceuk Allah teh malaikat tingali heula cenah jajaranna lempeng teh. Tingali cenah jajaran lempeng teh kabeneran autan jajaran teh. Wah boro-boro cenah lempeng autan jajaran oge. Tuh salatna naon hatena kamana meni jajaranna oge
aut-autan membaca Allah hampura eta malaikat hampura kena tarima we salat kitu we. Dan namanya salat itu malaikat tadi tarima mun bahasa urang urang malaikat mah terprotes. Menjadi tarima salat itu jeung Allah tarima wae untung daekeun berjamaah nabi. Mata 27 berjamaah. Tak jelema nu sok berjamaah, selalu berjamaah. Salatna jadi jarang di imahna. Minum berjamaah ada 100% yang berjamaah mah di urang hese. Lamun make kitu emangna urang teh santai kabeh. Urang teh pantes santai kabeh. Tak urang nalika kitu urang berjamaah lamun dibanding ya sorangan 27. Tapi lamun urang ngalarang-larangkeun ngagabahkeun kana berjamaah dah dina hate atau ngomong ke kabadu dah teu berjamaah ge aing mah. Nu penting sholat. Di masjid perlu teuing di imah da sholat. Sholat mah ibadah. Urusan nawi aing jeung Allah. Ari eta nu ngatur ibadah lain ti Allah kitu. Panteutnya geus aturan Allah. Teman ada urang jelema kitu teh tahun disebutna ngagagampangkeun ka salat berjamaah. Mangga jeung Allah kasab kaberkahan kasab jeung kaberkahan rezekina ku Allah teh diangkat. Maka rasakeun ku urang kehidupan memeh kentu getol berjamaah jeung sabada getol berjamaah. Rasakeun ku urang. Namun lagi gitu aya perbedaan. Baheula madadaran usaha ini isuk balik sore cuculan kana berjamaah. Nah itu terkabul dana naon itu. Nah pikiran teh satamahi jeung mahi ku Allah teh diberi pikiran tapi ayeuna nu teu cuculan teh berjamaah usaha ngan ala kadarna tapi eta pangabutuh kacumponannya ku Gusti jeung sagenah we dari kahirupan teh hate ke jeung satenang we deui teteh hikmah dina berjamaah jadi kasab jeung rezeki ku Allah diangkat ketika jelema ngagagapahkeun kana salat berjamaah. Ari rezeki nu pertama anu berkah ningali urang saleutik mahi jeung bahasa Holland saleutik mahi loba nyesa. Ari bahasa agama mah jelema nu alun naon berkah rezekina teh dirina awakna dipake ibadah jadi bukan rezeki nu berkah. Penganggap kieu teh aing mah usaha salah kadarna ge jag-jag pangabutuh aing kacumponan aing salat peledu teu rezeki berkah. Ari ibadah taradae anu kitu teh rezeki teu barokah ceuk dina bahasa agama. Naon mah kitu sabab rezeki nu berkah ziyadatul khair nambah-nambah dina keharusan. Ari teu mata ramahan makana keharusan jak-jak jak-jakna kalau dipake di belanja udah baru itu waktu sholat lohor memang boleh itu waktu sholat asar wahannya kalau asar sih itu lu betul mau kasih sigit memang lupa apa-apa itu berkah rezeki gitu nu kadua saluran jeung Rasul kasab jeung rezeki ku Allah tadi berkahkeun wala yaqbalu minhu syairi amali Allah moal narima cenah bakal nolak kana sakatarinda ibadah gitu. Sama gitu kan dia pagi tarima teh ibadah naon ibadah puasa zakat munggah haji ditarima teh ketika sholat ketika naik sholat ada jelema tapi naik sedekah munggah haji munggah tahun umroh makomo 1000 sakali sih ada bogeun pesawat sorangan
ngan waktu sholat naik sholat. Naon bedana jeung hiji bangunan kenteng aya, bilik aya, galarna pasurengna, usuk geus tinggal masangkeun. Aya naon lagi? Ari tihang can aya cirek ngantuk. Moal ngantuk. Cing kira-kira lamun ngayuk-yuk bahan kitu teu ngantuk, aya disebut imah. Moal aya ge bahan fi imaheun gitu. Tapi geus komplit tigalar ti usuk kepikanan dalam geus saya ngantukeun we tihangna eta naon eta usuk naik ka luhur kenteng anu jelek di luhur jadi we sebuah bangunan karek disebut imah. Dina ibadah gitu. Salat teh Nabi disaruakeun jeung tihang. As-sholatu imadudin. Ari salat teh tihang dina agama. Mata Allah marek narima cenah kana sakakarina sasesana ibadah lamun urang ngagagabahkeun kana salat berjamaah. Pada teu digagabahkeun. Salat 1000 kali baceprot dina pagawean. Jeung teuing urang keur ku kumaha salat mah ulah wani-wani ninggal naon make kitu salat mah tihang agama. Sakumaha urang resep ulin, sakumaha urang resep sibuk luar biasa ulin ka itu ka dieu lewat ulin-ulin salat mah usahakeun. Sok sanajan urang can bisa awal waktu keun bae tengah-tengah oge. Nyaeta cenah tengah-tengah ge teu kuat, keun bae rada akhir ge keur kanu tahap TK meureun. Pelajaran TK nyari geus SMP SMA mah piraku. Keur nu karek belajar keur bae. Teu. Tak salat teh jadi tihang dina agama kadang pantes ketika jelema ngagagabahkeun kana salat, bae ngagagabahkeun jeung berjamaah teh, mangka Allah cenah moal narima kana sasesana sakalina ibadah nu sajana lapur tah. Naon make kitu? Sabab salat mah angka hiji. Munggah haji nol. Zakat nol. Sedekah nol. Ibadah nu sajana nol. Tapi salat angka hiji dan angku. Urang salat boga angka jeblang angka hiji di harup hiji. Dak angka hiji. Dulu ke urang jelema teh puasa dakang dan nol angkatna. Angkat nol jadi sabaraha angka 10 asalna hiji. Kabeneran urang ke dunia disambung haji jadi haji urang ganjaran dan naon etana nilainya nol berarti datang deui tah nilai buka haji nol jadi sabaraha angka 100 jadi 100 ladang zakat datang deui nol jadi semua 1000 tah. Tuh, datang dari udang ladang sodako sunat nol berarti jadi seberapa? 10.000 tak. Udang sok digawe sholat sunat datang dari nol berarti jadi seberapa? 100.000. Gede tuh tak? Gede. Ladang ayah sholatan maka pantes dahulu sholatan mah teu boga nilai mata ku Allah moal tarima nu sajenna. Cing lamun urang dibere duit, angka nol ya jerep-jerep rek diterima mah. Lu urang teu boga urut bolikeun ka Kang Haji tarima mah nol. Dia mah dicamok mah. Teu pararugus sia, ieu duit sabaraha sia. Aing merek nol hungkul. Moal aya nu narima Allah ge kitu. Ketika urang salat nu jadi angka nol, nu jadi poin hiji, maka ketika lamun sholat ditinggalkan kurang kita buka poin atau urang rek diterima kumaha ku Gusti ladang ibadah urang. Maka naon Allah wala yuqbalu minhu sya'airu amalihi moal narima sakatari amal bae jalma. Nu katilu wa yanzilu minhu simalil khair min wajhihi. Ayeuna Allah cenah bakal
naon ngaleungitkeun tina wajahna eta jelema tanda hade. Lamun dina wajah urang eueuh tanda hade jelema moal resep. Moal resepeun. Matak jeung teuing goreng patut ka jelema taat maka ibadah rata-rata sok resep sok. Sok resep. Kamu tah pan wajah mah tapi jelema loba resep. Loba resep. Sok loba nanyakeun, makana cenah mulia. Leungit. Gitu. Tapi jeung teuing loba nu hasib leuwih timur. Jarang nu nanyakeun. Naon mah kitu? Leungit teh. Tanda jalma tanda dina wajah, tanda hade dina wajah leungit. Eta loba teranskeun. Tina naon? Kusabab jelema cul-culan kana salat berjamaah. Tapi kan jelema nu betul berjamaah, ya bangun we. Namun itu aya tanda hade dina wajahna. Sok tingali jelema nu tara salat jeung nu sok salat. Tapi wajah kulitna sarua sawarna. Aya perbedaan. Nu sok salat mah hideung ge hideung herak, jiga orang itu kehujanan. Sekarang hidup heran. Tapi ketika jelema nu tara salat hidup dia jeung huri. Naon bedana jeung batak tinggal lebu. Batak itu ketinggal lebu huri teh. Nah makin itu teteh nu mawa herang teh eta cahaya naon ciri hade dina wajah jelema. Hikmah dina naon? Hikmah dina salat berjamaah. Tadi udah kurang sekian. Kami mintian. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma arhamna wa sallim. Allahumma barik wa sallim. Wa li jami'i man amana bika ya Allah ya Rabbal alamin. Waj'alna min ummati